Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina saat ieu urang tiasa tepang deui. Mudah-mudahan dina ieu saat urang tiasa nyampaikeun hal-hal anu manfaat. Insyaallah dina saat ieu urang ngabahas ngeunaan hal-hal atanapi naon wae anu kedah ku urang disiapkeun oge ku urang dilakukeun dina nanggulangi permasalahan dampak Covid khususna di lemur gitu. Insyaallah dina saat ayeuna panginten abdi sareng Abah panginten ngadugikeun tentang ieu teh mudah-mudahan janten manfaat kanggo sadayana. Amin. Kanggo ngawitan panginten Mang Abah kanggo kabar terbaru oge hal-halan anu ku urang kedah disiapkeun dina menghadapi ieu. Mangga. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Sanes ngawalar mereunannya. Urang nyawalakeun kana naon anu terjadi ayeuna di dunia kaasup di negeri urang oge diperkecil panginten kasekup lemur urang. Ku kajadian merebakna ieu wabah pandemi corona 19 anu ayeuna keur jadi momok ke warga dunia nyata ke urang manusia urang sarerea ditibanan ieu panyakit teh salaresna merupakan hiji pepeling ti Allah Subhanahu wa taala pangeran urang sarerea pikeun urang salaku umat manusia cek bahasa keren mah introspeksi diri atawa keur ngarepres jiwa naon sababna sabab eueuh hiji karuksakan eueuh hiji musibah anu terjadi di luhur dunya lintang tiku ulah pamolah dengan manusia taku hal eta ngeunaan terjadina ieu wabah lamun dititenan tepi ka poe ieu ti mimiti merebakna di negeri Cina nepikeun ka ayeuna nepi ka urang negara super mana wae ge sacanggih negara mana wae ge can manggihan piubareunana karek memperkirakan jeung nalungtik piubareunana ieu panginten anu kudu jadi bahan tapakuranan urang sararea jelema anu pinter anu geus sayagi sagala bidangna ilmu pengetahuan jeung teknologina can manggihan piubareunana gitu. Ieu panginten anu kudu ku urang ayeuna di lemur di pikiran teh naon sababna sabab lamun ieu ku urang teu di pikiran pikeun jalan kaluarna kumaha carana supaya kahirupan normal kembali saksanajan ieu wabah terus masih keneh aya gitu. Mohon maaf. Nitenan kana kaayaan panginten anu unggal poe tuluy diberitakeun di dunia unggal poe nu gering nambahan sok sanajan anu cagerna oge terus nambahan ngan anu maotna oge terus nambahan hartina can aya obat anu mujarab keur nanggulanginna itu eta panginten tangan hal eta panginten urang salaku warga dunia nya lamun di lembur mah urang sebagai warga masyarakat pikeun ngungkulan ieu kaayaan eueuh deui panginten lintang ti cara hiji ku cara tenang dua sabar teu kudu panik bahkan urang mah lebih sumerah pasrah ka Nu Maha Kawasa naon sababna sakali deui ieu pandemi atawa ieu cocobaan anu diturunkeun teh lain Allah nyiksa umat manusia tapi nguji supaya ningkat keimananana ningkat katakwaanana ningkat pola pikirna supaya berpikir pikeun kahirupan kumaha carana kahirupan bisa berjalan normal kembali sok sanajan ieu panyakit terus berjalan eta diantawisna Mohon. eta panginten anu ningal dina kondisi ayeuna mah gitu. Mohon. Anu strasna bah perkawis ieu paminding dina tinggal tinu kaayaan wabah penyakit marupina da eta mah leuwih kana kasehatannya panginten ahli kesehatan anu ieu ta urang panginten kumaha dina hal
nanggulangi di bidang ketahanan panganna, ekonomina, sosialna, oge kebudayaanna. Margi imbasna teh istilahna mah kana berbagai lini kehidupan gitu. Nah, salah satu di antawisna perkawis ekonomi panginten ayeuna. Ku ayana ieu teh pan seueur jalmi anu misalna anu asalna damal di ditu di dieu gitu asalna ngojek gitu asalna dinu bangunan atanapi dinu supir ku ayana ayeuna teh pan sadayana liren ieu gitu tah kumaha cara ngisi-ngisi waktuna supaya istilahna teh masana mas teu didamel oge tapi urang gitu nya dina ekonomi dina naon tiasa berjalan. Ditenan karena eta kaayaan khususna karena perekonomian berenang lamun ditingali mah ayeuna teh perekonomian teh jelema loba anu eureun gawe karena dieureunkeun kitu nya anu tadina boga gawe ge jadi henteu anu kadua perusahaan anu tadina jalan ge loba anu eureun bahkan aya nu bangkrut kitu nya perekonomian mah tina imbas jelema meureunnan nu digawe diareureunkeun perusahaan oge aya nu bangkrut tur aya nu eureun akhirna jelema teh ayeuna teh susah neangan duit gitu. Anu akibatna tina susah neangan duit karena ayeuna salila ieu urang manusia seakan-akan geus ilang kepercayaan ka Gusti sabab sok kaluar kecap ayeuna mah jadi raja teh duit gitu. Lamun teu boga duit seakan-akan urang moal bisa tuang gitu. Sok padahal baheula urang kudu ngarekap kembali ka tukang kana sejarah duit heula atawa aya heula tuangan. Itu atawa urang berpikir heula atawa urang ngagunakeun akal heula gitu. Nabi Adam jeung ka dieuna duit mah eueuh nu diamparkeun teh dunya, lahan kitu nya, jagat kitu lah. Jadi urang kudu ngembalikeun deui ka dinya. Alhasil dina ieu kaayaan gitu perusahaan teu mungkin najan isukan aya nu nyen pabrike jual narima jalma 1000 urang gitu teu mungkin gitu jelema anu ngulikeun oge teu mungkin jual ngulikeun sakampung lintang ti urang kudu introspeksi kembali ka belakang kumaha kahirupan kolot-kolot urang karun urang baheula tanpa aya pabrik gitu nya tanpa aya perusahaan tapi bisa harirup mewah oge harirup sehat hartosna urang kudu kembali deui ka alam gitu kudu kembali deui kana kehidupan alamiah gitu kunaon sepuh-sepuh urang jaga sarehat terus deui paranjang umur jarag jagua ringkas pamikiranana cararah da eta salah sajina terjaminna makanan anu serba alam dapikeun urang manginten di kampung urang ulah pada usapi usaheun atawa pabrik tutup atawa keur kulit dieureunkeun urang masih keneh boga alam masih keneh boga tanah narek nu saha wae kitu nya anu masih bisa dipelihara bintang teh bener urang teu boga sawah di dieu di lembur atawa urang eueuh tempat keur nanem pare sok sanajan anu dituang ku urang dan sangu lah beas tina beas tapi da ngaran pangan teh lain beas unggul gitu kan rupa-rupa naon wae anu bisa ku urang ayeuna ditanamkeun dipelakeun di lembur urang kayak jagong kayak sampe heueuh bolen dualuh jeung nu sejana anu bisa jadi makanan pokok gitu nya gitu jadi ulah ngerasa sangsara lamun urang sok pageto nuang sampe lamun isuk pageto urang dahar bolen justru itu teh mangrupakeun kebanggaan urang kembali deui kana zaman baheula ke sepuh-sepuh urang da kolot urang baheula memeh aya beas teh nu di dahar teh dangdaunan bubuahan bebetian gitu nya salah sahijina meureunnan beas gitu walaupun beas mah cenah bejana lain asli negeri urang bawa ti negeri Cina gitu nya ti negeri batur da alhasil makanan pokok di urang mah bebetian jeung bubuahan jadi urang kudu ngembalikeun deui meureunnan pola pikir masyarakat kana hirup seperti kolot-kolot urang baheula ngajaga imunitas tubuh teh ku kembali deui kana makanan-makanan pokok anu bersumber dari alam langsung bahkan jauhkeun lah meuli dahareun anu ngareunah anu marewah ayeuna bari jeung mahal geuningan teu kabeuli ku urang tapi padahal bahan pokokna aya di urang aya sampo aya cau aya naon bahan pokona mah teu dinya keneh jadi keur urang mah di kampung teu kudu pusing teu kudu panik ungkulan ieu kaayaan teh
kembali deui kana kahirupan sepuh-sepuh urang, kembalikan deui urang sagala rupana ka alam nyata hirupkeun deui pertanian gitu eta panginten diantarosna. Nah janten rupina mah panginten nalika urang liren tina damel boh di pabrik atanapi anu jalan di boh ngojek atanapi anu janten supir anu di bangunan kumaha urang tiasa ngamumule kaayaan di lemur gitu nya. Sana malahan, sanaos misalkan lahan hak milikna nu batur urang kota misalkan, tapi eta kan tiasa digarap gitunya ku urang gitu tiasa izin. Gitu. Geus terasna nu tadi teh panginten ku ayeuna ieu oge urang tiasa disana mah nyiapkeun katuangan-katuangan anu alami. Mun tadi teh mah barudak meureunan sapoe teh jajan teh 5.000 atau 10.000 tah meureunan. Kadang-kadang anu ceuk urang mah jadi panyakit gitunya. Tah ku ayana urang pepelakan boh boleh atanapi sampe suuk atanapi boh naon wae kadaharan-kadaharan kampung panginten eta teh langkung nyehatkeun oge. Nyehatkeun Oh nya laras. Nah ayeuna panginten kieu perkawis kadaharan opieun aya kitu nya nu tadi boh karbohidrat. Nah perkawis kumaha perkawis anu tiasa ngagantikeun protein. Sementara kan ayeuna model ukut-ukutan kan secara cepat mesesahnya gitu tah. Ngayekeun eta tah. Jadi kumaha beraneka ragam. Kan upami makanan pokon atos ayeuna kana aneka ragamanana gitu. Nah sapertos apotek hidup berarti kedah ieu deui nya panginten apotek hidup anu terus baheula terus digagas ku pamarentah terus deui warung hidup panginten kitu pentempahnya. Jadi orang kudu berpikir ke belakang lain berarti mundur jadi kumuh atau jadi sangsara deui. Tapi kumaha mewahna sepuh-sepuh urang dina pemikiran, dina cara pola hidup. Sehingga aya sanes falsafah meureun aya papagah kolot kieu. Lamun urang melak cengek kudu bisa jadi sambal. Alhasil meureunan kumaha melak cengek teh supaya urang bisa meuli tarasi, bisa meuli uyah, melak cengekna teh meureun supaya jadi produksi oge kitu nya. Lain wungkul semata-mata nutupan kabutuh urang pribadi lah gitu. Sakumaha nu dicontohan ku sepuh-sepuh urang baheula, sakumaha wae legana lahan termasuk di buruan, eta buruan dimanfaatkeun pikeun nanam sayuran, pikeun nanam obat-obatan kampung, anu akhirna di mana lain wungkul meureunnan dahar eueuh deungeunna di mana geuring ge geus teu kudu make jeung mikiran dokter sabab geus siap aya di buruan piubareunna teh gitulah. Dan jadi urang kudu leuwih mukakeun pamikiran kembali deui ka sepuh urang baheula, kunaon sepuh urang baheula hiji sararehat, pararanjang umur jeung tara ngangrus nyebutkeun teu boga duit. Naon sababna da duit kan fungsina teh keur nukeurkeun kana dahareun. Ari dahareun aya di imah sagala nyampak, duit teu dibutuhkeun kan kitu. Lain harti duit ulah, tapi duit teu jadi nomor hiji. Bahkan kumaha carana nu tadi disebutkeun teh melak cengek, melak sampo, melak bolet lain wungkul nutupan kabutuh urang kumaha ieu jadi produksi anu bisa ngahasilkeun duit supaya urang bisa meuli anu sejenna minuhan pangabutuh nu sejenna. Gitulah eta. Nah ninggal kondisi ayeuna pentan ayeuna menghujung bulan musim hujan nya pentan tah. Pentan sesegera mungkin rupiah namanya pami aya waktu saya margi bilih ka Bujang Halodo kitu nya eta penginten. Anu seterusna eta pentan di segi mata pencaharian lah di kampung. Dina perkawis ku ayana rawan sosial ekonomi ieu biasana berimbas kana boh keamanan kitu nya boh istilahna teh mah kerawanan sosial gitu. Nah perkawis kaayaan sosial nah misalkan kan dari kamari-kamari terus aya mulai pencurian atau napi penjamretan sareng sajabina gitu nya. Kang nanggulangi perkawis eta kumaha tah? Diurangi di lemur gitu kang nanggulangi. Ya eta imbas tina nu tadi imbas tina hasepe usahaeun perusahaan eueuh nu loba nu eureun nu akhirna susah duit nya sepintas ku jelema-jelema tertentu manginten anu sempit pamikiranana dipake jalan pintas pikeun ngaganggu hak batur gitu nya. Tah keur di urang keur di lemur ngan hiji-hijina senjata pikeun ngungkulan eta kayan kumaha carana supaya seminimal mungkin dijauhkeun eta kajadian teh ulah tumiba di urang ulah aya kajadian nya anu
nyokot barang batur lah ngagasak Nya, barang nya, batur ngagasak. lintang ti kudu silih talingakeun gitu silih talingakeun antara tatangga jeung tatangga jadi ulah amun kamari urang geus egosentris gitulah geus hirup masing-masing karena urang jadi A jadi B nu sirik akhirna urang boro-boro nempo batur silaturahmi geus hese gitu nya ayeuna mah wayahna berenang kembalikeun deui kana kebiasaan kolot urang baheula peuting-peuting eueuh gawe ngariung ngobrolkeun kasusah ngobrolkeun kumaha poe isuk kan gitu nya jadi kudu silih talingakeun dina kahirupan supaya ari silih talingakeun mah nutup mageran kemungkinan-kemungkinan anu tadi sehingga tatangga jeung masyarakat urang pamikiranna nyararing kabeh insyaallah ku cara eta ku cara saling talingakeun lamun di Kabupaten Bandung malah hirup sabilulungan gitu nya silih talingakeun lah silih sabilulungan teh gitu anu akhirna insyaallah ku cara kitu bakal kapageran lah moal terjadi lamun urang sabeungkeutan sarerea nya silih talingakeun teh kan gitu eta panginten silih talingakeun lah kuncina Silih talingakeun di dieu upami dina Islam pangintennya model ngayekeun sedekah ku sedekah jadi tolak bala kitu pangintennya salah sawidan tawisna ku nyeungeurkeun sedekah janten tolak bala eta ge panginten nya salah sejina lah salah sijina upami di nu Islam upami secara budaya Sunda mah silih talingakeun tadi nah ayeuna dina keamanan lingkungan secara isana malah bosis kamling eta nepi naonna gitu mungkin wae aya perubahan atau napi naon nalika normal sareng naik ka ayeuna naon wae anu cenah mah anu aya anu bedah kurang dirubah gitu nalika kondisi ayeuna dina keamanan gitu ngungkulan kaayaan ayeuna nya khususna berenang dina keamanan di lemur lah di kampung lain wungkul ningkatkeun ronda malemna panginten lain wungkul nya silih talingakeunana plus meureun urang kudu hati-hati teh lain ulah asup batur di lemur teh meureunana jalan-jalan anu tadina larbak jelema ararasup ti mana wae rek beurang rek peuting ayeuna meureun lamun peuting di portal di halangan lah kumaha carana supaya ulah aya jelema anu mulung-mulung teu puguh tujuanana bisi nyaeta terjadi untuk urang lembur ku urang dijaga ditalingakeun ari batur anu nganjang peuting ku urang teu katalingakeun eta panginten jadi jalan-jalan anu dipake ke lalu lintas orang lain hati jalan gede atau jalan anu dalam mure di urang anu sok asup batur gitu di RT di RW gitunya ganggang eta anu sok larbek jelema ti luar nya lain mempersempit ruang gerak batur lain tapi ngajaga bisi aya jelema-jelema anu rek berulah nyeun teu hade di lemur urang meureun ku cara kitulah urang bisa magaranana gitu kan eta mangeutan oge meureunan urang lamun teh marek ngungkulan sehingga kolot baheula mah pan sok ngabejaan lamun rek keur urang keur kena ku musibah di lemur teh wayahna euy kudu hajat bacakan hajat lemur eusina mah kudu saling bersedekah sedekah barang berek ka tatangga ka batur supaya naon da sedekah teh kan salah sahiji keur panolak balai gitu nya mudah-mudahan ku cara saling talingakeun ku cara babagi rezeki sedekah atawa infak gitulah ieu musibah teh ieu kajadian teh buru-buru hilang kembali di ke asalnya nyata orang normal deh eta mohon atur nuhun panginten bah kana padaranana mudah-mudahan ya padaran sok sanaos istilahna teh amal dina waktu anu singkat gitunya tiasa mangpaat ya, mudah-mudahan kapayun urang tiasa oge diskusi deui ngawangkong deui anu istilahna teh mah hal naon anu kinten-kintenna ya penting kanggo dibewarakeun ka anu sanes Bina sakitu panginten bah. Ya, kanggo kata-kata ieu terakhir bah. Ya, terakhir keur ngungkulan ieu kaayaan hiji kudu tenang, dua sabar, tilu serah sumerah pasrah ka Nu Maha Kawasa, tingkatkeun keimanan jeung katakwaan, gebiarkeun deui hirup silih talingakeun, hirup silih rojong dina kahadean pikeun ngungkulan supaya ieu pandemi atawa ieu cocoba teh walaupun cocoba terus berjalan tapi orang hirup dina kaayaan normal secara bihara-bihari di mudah-mudahan orang sadayana dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala sakitu. Amin. Bina sakitu anu kapihatur hapunten kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.